Aduh, ayahku genah juga nama boga pamajikan dua. Anu hiji ke Arab, anu hiji di Malaysia. Tiap bulan ngiriman, setoran aja aku genah. Jadi lalaki kieu pemajikan dua duit loba. Mantap namanya. Mang yuk nyarita naon gitu teh. Ngahaya buka pamajikan dua, jadi lamun menang setoran dua agama kan mantap gitu. Oh Mang Eo, Cita-cita mah menang meren. wah Mang Eo kesuwo yang buka pemajikan dua nu aya ge di imah nembre. Kan cita-cita atuh eta mah menang meren.